Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun aturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat, mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui, urang malikeun deui katineng dina acara dongeng Sunda. Mang teh bade nyandakeun carios dongeng kalayan judul Pahlawan Pahlawan di Pasantren, nu dikarang ku Ki Umbara sareng Bapak S.A. Hikmat, anu diropea dan api digarap deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang lebeuh ka alam carita. Haram jadah bangsat, kecek keblas nilasan regang-regang jeung dahan-dahan anu ngahalangan jajalaneun. Satilas keplas teh lain bohong, gugurilap bedogna mani gugurilapan. Keubeul keneh kitu dak, ceuk nu leumpang pangheulana. Sorana ngandung komara. Sakedeung deui Kak, tembal salah saurang ti antara eta rombongan. Lentongna bangun nu sieun. Keplas kecek belentrang, sora bedog ninggang kana kai teuas. Angin puting ti tonggoh ngahiu, nyepretan beungeut nu laleumpang kalebakeun. Ngarungkuk kalangkang hideung dina jalan satapak anu nanjeur ka Wastaraje. Bentang-bentang cing carileuk, bangun nu nyarerangkeun eta aleutan. Jiloga pasir nu rada lenglang, tukangeun gunung karang. Bulan mimiting ngintip, nu leumpang pangheulana geus jauh ninggalkeun rombongan. Tuluy manehna ngajega di tonggo, nyerangkeun babaturanana nu masih keneh dilebak. Manehna narik napas, kesangna ngoprot. Sangkilang angin nyecep, geus 5 kilometer, leumpangna nyorang jalan rumpil, jurang pasir wahangan. Mes-mes jut tuturubun, mes-mes kalacat muntang kana akar. Sakapeung kukurubutan, norobos ka jalan nu pinuh ku gerembel, jeung neuteuk ka luhur, kawas nu rek anteul ka langit. Brek kampret pangsina dibuka, dadana rubak buligir. Haram jadah, omongna bangun euheul. Majar maneh sajam geh nepi, ayeuna geus 2 jam, tacan nepi keneh bae kanu dijorag. Manehna kukulutus baraya kaumdang, tuluy netep jauh kalebak. Nu mimiti beray-berayan, katojo cahaya bulan. Lampu-lampu tingkaretip di unggal lembur. Ingetanana ngelayang kana kajadian, nu geus kasorang saminggu ka tukang. Untuna dikekereket nahana ambek, parasa deui nyanyautan dina tonggongna.
tapak besok balati musuh nu ngabongohan rahutna nu kakara humapur dicabak karasa basuh sang atawa geti pikirna panasaran diletak tuluy diciduhkeun setan mogla 1 2 3 4 5 kalangkang cing pecenghul nepi ka pasir kalebah manehna ngajaga anak buahna genepan manehna minangka gegedugna cetrek cekes nu ngaharurungkeun kayu api jeung bensin sarabung-sarabung haseup-haseup rokokna ngarebul sajongjongan jempling nu kadenge ngan sora-sora ambekan nu ngahega idun si gegedug mepeuskeun kaayaan jempling ieu kak lebah mana yuh dayeuh jauh keneh tah awas dia lamun nu diparanan eueuh di imahna dipek prok hulu dia ku aing omongna ambek piraku kola bohong geus meunang raratan ja tadi beurang di si Ukri urang Cihaseum pasti aya di imahna jarang keluar sih manehna mah teu sataun sakali ingkah ti lemburna ceuk si Idun tuh sakedeng deui geh nepi diburieun pasir eta hayu geh ulah kebal-kebal ngajedog di dieu ceuk si gegedug ka anak buahna badis parentah militer nu teu beunang dipungpang sanajan maranehna tacan seubeuh rareureuh tapi teu aya nu wani magak bring deui aleutan teh ngeungkeuy ayeuna si Idun nu ti heula minangka tuduh jalan tuluy marengkol nguliweud ka pasir norobos kebon sampeu ting peletak sora tangkal sampeu nu dipiteus-piteuskeun dirumpak jeung dileyek breh tangkal haseum batangna sagede beuteung munding beh girangna ding lenggenjeng tangkal-tangkal purut jeung jatake diliung ku tangkal-tangkal tundun nu ngarunggunung didinya nyorang gawir beras kasampalan nu datar breh deui tangkal caringin jaranggotan ngerendeng satilu-tilu celak-celak tina sela-sela akar caringin katinggal cahaya lampu lebah dieu nu disebut pasir angin beh dituna sumur 7 tah geus nepi kak tuh imahna kahalangan tangkal caringin eureun ceuk si gegedug nyentak bereskeun bagean pariksa bakarang daria tuluy rerencupan ngadeuketan imah nu nyeng celingan hiji-hijina dina eta dataran si gegedug leumpang ti heula rancing sagala pancadria dipasang leungeun katuhuna ngupat ngapit bedog panjang nu gugurilapan katojo ku cahaya bulan nu beuki lila beuki ngebrak baraya kaum dangu beuki deukeut salengkah 2 3 4 reug hareupeun panto bedog ditojokeun kana panto bilik tel congoana antel barang rek disurungkeun bukakeun bae ja teu didulakan ieu ceuk ti jero sorana leuleuy jeung ayem
ngarengkongkeun gerak si gegedug kabeh ngajengjeun kawas nu kareuna ku setrum. Baraya si gegedug mere isyarat ka si Idun supaya muka panto. Si Idun ngadehem tuluy nyurungkeun panto lalaunan. Kulati kabayan landeuh. Enya asyub bae kabehan ceuk pribumi sorana angger bangun teu reuwas. Banguna teh teu aneheun aya tamu datang peuting. Saurang-saurang arasup ka tengah imah bariting solong kerong sasalaman ka pribumi ngan si gegedug anu henteu teh. Demi pribumi teh hiji aki-aki sang sarang jugang manehna sila jemprak nyang hareupan cempor di baju kampret bodas di samping poleng camat sirahna diiket ulung pangawakanana guru kulit koneng pamunteuna bersih panona seukeuk. Jangotna bodas ngarumbai meh antel kana tuurna kumisna mulus hade piara mani leucir tungtungna nyentik ka luhur ngaluarkeun pamor ka sakurnu teu. Rampes kajaung butut ceuk pribumi bari neuteup beungeut saurang-saurang. Waktu panona amprok jeung panon si gegedug neutupna rada lila tarangna ngariut kerung nyeh seuri bari unggut-unggutan. Geudeh ngaran codet nu kasohor dea nu ditanya kawas nu kapiheulaan babar kasima. Lain adatna nyang hareupan jelema kumaha bae make ratu gahate si codet nu kakoncara gegedug jawara oah bajingan dipikagimir lantaran mun ngomong sakecap kadua gobang eueuh hiji nu jelema nu kumanehna diambean iraku henteu. Da pangawakanana oge matak hoream paan teu leungeun matak hoream paampro kuda-kuda awakna jangkung gede leungeunna babalingbingan urat beuheung ranteng cabang ngagaleng dina pipina meh antel kana kumisna anu baplang luhureun hadis katuhu. Aya codet ngajepat mecut meulah tarang tengah-tengahna. Saliwatan mah kawas urat ganteng saendeng-endeng panona salilana beureum tapi ayeuna nyang hareupan aki-aki urut sang sarang jugang manehna make geumpeur rampang reumpeng diukna pangdeuketna ka pribumi antara tuurna jeung tuur pribumi teh ngan saukur 2 siku geus biasa ana diuk bedogna tara jauh tina leungeunna. Harita oge teu karaseun ngagolerkeun bedogna nu dilugas gigireun tuurna. Conggona meh antel kana sarung pribumi dina eta riungan manehna ngajung kiring ngaluhuran nu sejen tapi teu kawas asasari manehna bangun nu leungit kasaimbangan dirina nenjo peta gegedugna kitu. Anak buahna bati barengong baraya kaum dangu
Teu ngarti bet si codet anu sakitu sohorna teh ayeuna malah kawas nu wegah-wegaheuna acan nyang hareupan pribumi teh. Padahal memeh miang mah tadi make susumbar sagala magar teh daek aing guguru atawa menta ajian ka Kai Banyu Asih, tapi hayang nyoba heula ka saktena rek dijajal ku aing. Mun aing can rubuh mah haram teuing ngaguru. Tarik-hari ayeuna hareupeun anak buahna bet kitu pepetaan sararea heran teu asup kana akal. Nuhun diwawuhkeun jeung Kai. Geus tibare tu ari nyaho kana ngaran mah bejan aja sohor jasa. Omongna bari unggut-unggutan jeung imut tuluy ngaliuk ka pangkeng. Rip, kumaha geus asal cai bawa ka dieu yeuh. Teu lila. Di dapur aya jajaka mawa teko panci jeung lumur-lumur ceulian. Pribumi ngareret kana bedog nu meh anteu kana tuurna. Cieun amat Kai mah golog sabanjang-banjang. Bari ceg congoana dicekel rek dieserkeun kabeh jauh. Si codet bubuhan geus adat kabiasaan gerak kilat nu geus jadi kulit jadi dagingna. Teu karasa deui leungeun katuhuna geus ngadenggem perah bedogna rek dijewang. Tapi pageuh sakilat manehna ngahun teu. Ceuk hatena. Rek ngamainkeun ieu aki-aki ka aing. Baraya kaum dangu timbul deui wawanena. Rek nembongkeun pangabisana. Manehna narik napas panjang lalaunan. Bari mapatkeun ajian pupul bayu. Paranti ngahengkeurkeun tanaga musuh. Tanaga batina dikaluarkeun. Dikocorkeun kana leungeun katuhuna. Bedog dicentok ku tanaga batina. Bedua manehna colohok baraya kaum dangu. Nenjo congo bedog geus potong diiwir-iwir ku pribumi. Baraya si Idun, Oji, Ukro, Kamad, Unus jeung si Kadad kabeh olohok mata simeuteun. Kajadian luar biasa. Masya Allah, hampura sudi haja. Ciki Banyu Asih bari nyoo popotongan bedog bahan wajah. Rip, coba yeuh kahawukeun bisi kajinjak. Ngomongna kitu teh bari milei-milei popotongan bedog nu ku curug jeung jempolna. 7 pasang panon molotot nenjo kasakten pribumi. Congo bedog tina wajah dipilei-pilei kawas gulali. Dina hatena masing-masing timbul rasa helok jeung heran. Hatena pada murengkeud. Baraya kaum dangu si codet ngareng hapanjang. Hatena ratug kakaraeun saumur dumelah ngarasa paur jeung miris. Teu karasaeun deui manehna tungkul bari rengkuh leungeunna nyolongkrong sasalaman. Hampura Kai, kula geus boga rasa diri jeung takabur dina ati. Kula masrahkeun diri lahir batin dunya akhirat.
Muga kai kersa nampak kula jadi murid. Rek diberem, rek dihidung. Is, ceuk kai Banyu Asih megat kalimat. Ulah gigi juan ejaan jika. Bila ku macem kai rek di guruan. Bisa naon sih? Ja eueuh gak bisa ye. Agi-agi jauh ka bedug. Anggang ka pakalangan. Kapan geus kasohor ki codet mah. Tukang guguru ka mendak mendi. Bejana malah kadadar wedan sagala. Ngelmu kalahiran ge. Ge kai walona rengku. Rarasaan kula mah sagala kawedukan. Penca silat kalahiran geus kakubek. Tapi karek saminggu nu kaliwat karasa aya keneh kakurangan. Cik umaha gitu asa ararane nu mawi malam minggu wangsul ngadu hayam ti Cibiuk jeung barudak lebah cekek ngaliwatan jambatan. Kabeneran poek jasa lebah dinya aya anu ngagajleng tiburi sugan kula si Ukro anak buah. Terang-terang aya nu ngagaris kana tonggong dijambret ku kula kaceke beso belati. Tapi tos nojos manten kana tonggong jalmana kaburu lumpat. Aduh, jamak ge sakitu mah. Hehehe, ceuk pribumi ngupahan bari seuri. Enya karasa kurang keneh ilmu. Kula masih teu ku pakarang. Saminggu dewang ayeuna ge bedah deui sigana. Coba lebah mana? Raya teu talangke deui. Si codet ngudar kampret pangsina. Bari tuluy nonggongan. Anak-anak buahna kaget nenjo getih maseuhan calana pangsi jeung palupuh pomo kampret nama mani jibreg. Hayohna tadi basa si codet ngaluarkeun tanaga jerona. Tatuna teh milu katekeun kawas selang nu bocor di kompa. Getihna ngadadak nyebrot. Yip, yip, coba cokon minyak geledik. Kai Banyu Asih tetep ayem, bari teu tinggal imut. Coba ka dieu, susuganan Allah marengan, urang cabak. Las minyak halapa diulas ales kana tatu, tuluy ditengkep ku indung leungeun katukueuna. Bari diteukeun didedetkeun. Cenah minangka jampena ditiup lebah tatuana. Coba masih keneh mokla anta. Disasar ku leungeun si codet. Awakna karasa leueur. Tapi eueuh nu karasa panasaran didedetkeun ku curugna. Tapi kulitna rata, dewangna geus lita deui jeung eueuh nu karasa. Dun, Ukri, ceuk manehna. Bari nangtung, awakna buligir ka luhur. Coba lebah mana dewang aing? Kapan ja eueuh ayeuna mah? Baladna kabeh narangtung panasaran baraya kaundang. Diilikan, ditempoan, malah si Ukro mah gap kana cempor, tuluy didamaran. Tapak dewang disasar oge, weleh teu kapendak. Ku godeg cuk cerek, rupa-rupa sora bijil tina sungut-sungut anak buahna.
Nu geus teu percaya aya keanehan jeung aya kasakten ti jalma sejen. Da angkeuhanana moal aya nu leuwih hebat, leuwih jago batan gegedug maranehna. Da sirikna teu di dewa-dewa atuh ku maranehanana mah si Codet teh. Nuhun Gay, ceuk si Codet beuki rengkuh campur sieun. Kakara ngarasa ayeuna manehna mendak guru nu luhung pinunjul. Kusabab kitu manehna nyeureunkeun maneh keukeuh hayang jadi murid sanajan ditolak sababaraha kali oge ku Ki Banyu Asih. Nya ari maksa-maksa amat mah gaya hadanganana ngan samemehna kai hayang nyaho heula geus ka mana jeung ka saha Guru Andika, sabab kai mah teu ngawiridkeun penca atawa silat. Upama dipercaya mah aya buluhna guru kula. Eta bae waktu umur 15 tahun. Kabeh nu kasohor guru-guru penca nu aya di Pandeglang mah tos diguruan. Ti mimiti ka Jaro Asim ti Pasir Heubeul, Jaro Wirgada ti Sabi ka Jumena ka Dumerak, adu ti kotana ka Aceh nu ka asup jago menak, terus ka Oma ka Ciomas, Cilegon ka Labuan, di Ider sa Banten mah. Kenging 5 tahun nu kasebut penca Sera Banten tos ka Ubek, nembe ngumbara ka Batawi, didinya diajar penca sabeni di karet. Manehna ngarengehap sakedeung. Rod kana ci teh sutro kobodasna cap gajah diseungeut disuseup jero bari peureum lila, bangun bari nginget-nginget riwayat hirupna. Didinya kula ka Bogor, diajar Cimande ti incuna Mbah Kaer. Cimande? Bajing? Jagus lampar amat dah. Pribumi ngagokan nuker ngadongeng. Eta mah karaksa kitu, terus kula ka Cianjur. Di dieu diajar jurus-jurus bae mah ti murid-murid nagan obing. Dedengkot ameng Cianjuran, teu lami di dieu berka Bandung. Tah di dieu mah rada kebel ngumbara. Atuh bisa diajar sautak saeutik ulin Cianjuran make raehan Bandung. Sahaja didengkotna didinya. Ja bejana ngabadeg jasa. Nu jago penca tina macem silat main ponya. Nya gitu ceuk Hai Banyu Asih. Enggih Kai, walon si Codet bari kerung tarangna nginget-nginget nu apal keneh ngaran-ngaran inohong main po. Ubami telepat mah gan sekolupsiner, Mama Angka Kusuma ameng timbangan, terus gan emak gan oning. Dai samejin ceuk pribumi ceruk cerek bari unggut-unggutan. Jak jalan bal jasa eda guru daria, ceuk Ki Banyu Asih ka anak buah si Codet nu aruleng mata simeuteun milu ngabandungan. Da kakara ayeuna ngadenge riwayat hirup gegedugna. Dina sungutna sorangan mah
rereana harus ku omongan batur. Horeng saenyana lampar pangalamanana teh. Loba-loba keneh jago-jago benca mah. Kabeh bangsa menak nu resep ngulik benca. Tapi hilap deui ki ngaran-ngaranna mah. Aya keneh nu inget Juragan Wadana Wangsa sarenggan Karmus. Atuh ilmu kabatinan ti Mama Uning sareng Mama Uju di Cangkuang Banjaran. Bajing wajahnya sok ngamuridkeun keneh kitu ayeuna. Hantenan ngan nya eta lah sok karoret mikeun pangartina. Komo kapantar kula mah paling ge diajar jurus saendeng-endeng. Teu mah kula mah sok bosenan ja bisa mah henteu. Jep jempe sajongjongan regot deui kana lumurna, nyot deui nyeungeut udud anyar. Gap kana dahareun nu disuguhkeun opak rangginang jeung gegemblong. Tah sakitu kai tidinya ngumbara tasik kungsi diajar sakedap ulin Cibarusah tibah enjam jeung bahair di Jajawai. Jumlah jamleh aya kana 10 tauna. Karak wangsul deui ka lembur. Sajongjongan kaayaan cempling di luar sora jangkrik patembalan. Dina tangkal caringin masih ting geleber ting kulupruk kalong jeung lalai. Hawar-hawar kadenge sora bueuk ting garueuk. Keur kitu baraya kaum dangu kadenge belah kidul sora anu ting jarerit. Matak ngageuraw matak ngagaruahkeun nu sare tibra. Mun teu nyaho mah disangka sora awewe keur pasea. Si horeng tando nu rek lakian di luhur tangkal kalapa. Dihandap di daguan ku anjing-anjing nu rageg ngagigila. Sangkan aya tando nu ragerag pikeun jadi mangsana. Gebah anjing narib kajido, ceuk pribumi tetep ayem. Bari kerekes-kerekes ngadaharan opak jeung rangginang. Ayu ge didalah harus susuguhna. Omongna nawaran kata tamu ana. Ali eda kumaha talina andika jadi kegedug jeung naon eta ngaran codet ibu budak itu hehe. Ceuk pribumi bari seuri. Sanes hehe. Tembalna bari ngabelenyeh seuri. Beu asa kagunturan madu. Mun jalma nenjo seurina si codet. Da teu sataun sakali manehna mah seuri teh. Terung haseum kecut salilana pasemona kejem matak sawan orok. Da geus jadi kacapangan mun aya budak ceuri. Ku indungna sok disingsieunan. Awas aya si codet. Budak teh sok reup bae jempe. Tampolana sok aya nu ngiihan maneh. Baraya kaum dangu waktosna barantosep cage enjing urang teraskeun kana hanca salajengna. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana jeung kaluluputanna oge. Hapunten mugia kusadayana dihapunten sareng
Hatur nuhun ka baraya kaum dangu kasadayana anu parantos subscribe jeung anu parantos satiana. Mugia sing janten amal ibadah anu langkung sae. Mung sakitu bae, insyaallah enjing diteraskeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.